Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanuha jeung ari pirang-pirang rukun wakalah eta arbaatun aya opat. Muwakilun tegesna kahiji anu ngawakilkeun. Kadua wakilun wakil, katilu muwakkalun pi anu diwakilkeunana. Sigotun kaopat segat. Syurutul muwakili ari pirang-pirang ari ieu eta pirang-pirang syarat anu ngawakilkeun wal wakili jeung wakil. Wa yushtaratu jeung disyaratkeun fil muwakili di anu ngawakilkeun wal wakili jeung wakil. Naon ayyakuna yen kabuktian ieu muwakil jeung wakil eta jaizai tasarrufi anu meunang duanana dina tasarruf bima dina perkara yuwakkalani anu diwakilkeun duanana fihi dina emma. Palayasihu maka henteu sah min sabiyin guer mumayyizin aw madnunin ti budak leutik guer mumayyizin anu can hideng aw madnunin atawa anu gelo. Naon ayyakuna yen kabuktian ya sobi guer mumayyiz atau madnun eta muwakilan jadi anu ngawakilkeun wala wakilan jeung teu sah jadi wakil. Syurutul muwakkal pi ari ieu eta pirang-pirang syarat muwakkal pi. Syurutul muwakkal pi ari pirang-pirang syarat muwakkal pi eta ayyakuna yen kabuktian ieu muwakkal pi eta qabilan anu narima liniyabati kana jadi gaganti. Palayasyu maka teu sah naon atau kilu ngawakilkeun fi ibadatin badaniyatin dina ibadah bangsa badan. Kasolatil Jum'ati seperti salat Jumat. Ilal haja kecuali munggah haji wa tafriqota zakati jeung misahkeun zakat. Kaduana ayam lika eta yen ngamilik sahal muwakilu anu ngawakilkeun awilayata kana kakawasaan menguasai alaihi kana eta muwakkal peh. Palawakala maka lamun ngawakilkeun si muwakil syahson kahiji jalma fi bai'i syai'in dina ngajual hiji perkara sayamliku anu bakal ngamilik ieu si muwakil hu kana eta syai' pima dina perkara ba'du dina sabadana batola tah batal naon atau kilu ngawakilkeun. Wa muradu jeung anu dimaksud bisigoti ku segat eta ijabu ijab artina masrahkeun. Kawakkaltu ka fi syira'i kadza seperti contoh lapad wakaltu ka fi syira'i kadza. Wakaltu ngawakilkeun kuring ka anjeun bi syira'i kadza dina meuli anu au fi bai'i kadza atau dina ngajual anu. Wal qabulu jeung qabul kaduana qabul bil lafzi kalawan make lapad bahasa awil fi'li atawa pagawean. Wa huwa jeung ari tu qabul eta imtisalu ma ngalakukeun perkara wukila anu diwakilkeun si jalma fihi dina ma atawa anu diwakilkeun naon fihi ieu ma. Walaisa jeung teu meunang lil wakili pikeun wakil naon ayu wakila yen ngawakilkeun wakil syahsan akhara ka jalma anu sejen. Pi amalima dina ngalakukeun perkara wukila anu diwakilkeun. Naon pi ieu ma ila biidnil muwakkil kajaba kalawan aya idin ti muwakkil. Wa yadul wakil jeung ari leungeun si wakil yadul amanah eta teh tangan kekuasa amanah. Tangan amanah kepercayaan. Pama maka ari perkara yatlapu anu rusak ieu ma ma'ahu sartana eta si wakil bila tafritin kalawan teu lalawora eta layad manu teu katumpuhan si wakil hu kana eta muwakkal peh. Waya juzu jeung meunang likulin pikeun saban-saban sahiji mila wakil nyatana ti si wakil wal muwakkil jeung nu ngawakilkeun naon ayab saho yen masahkeun ieu kullun al wakalata kana
wakalah mata syairaha karep bae ieu kullun wa in mata jeung lamun teu maot sa ahaduhu masalah sahijina ieu wakil jeung muwakil awjunna atanapi digelokeun ieu si kullun in pasakhot ahad si ahadihima in pasakhot tah narima pasah naon al wakalatu wakalah. Hukmul wikalah ari ieu eta hukum wakalah. Al wakalatu ari wakalah teh eta jaizatun anu meunang. Walil wakili jeung eta tetep pikeun wakil sawabun ari meunang ganjaran minallahi ti Allah. Iza aroda di mana-mana ngamaksud ieu si wakil bi amaliku pagawean si wakil ridallah kana karidoan Allah. Wa an Urwata jeung hadis katampi ti Urwah al-Bariki qala ngadahu Urwah dapa'a masrahkeun ilaya ka kuring sa Rasulullah sallallahu dinaron kana sadinar li astaria supaya yen meuli kuring lahu pikeun Kanjeng Rasul syatan kana hiji domba.